Bismillahirrahmanirrahim. Dina mimiti harta neangan nagih manehana nanggeus kasiksa kafir teh uja uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia terus setik deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpamnya na kasinan besi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan anakan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantarannya anak ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Quran eta sampaikeun ka dinya nyaritakeun nyaho ka Depnaker sagara ya insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan ka mana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jararadi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan itu capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana ieu di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajalna mah atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wa hum kafirun
keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana kaum kafir disiksa. Makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun, lain 10 20 tahun, lain 100 200 tahun, abadal abidina wa amadal aminin. Di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia, ayo kudu sakola cak kafir teh. Di dunia teh urang kudu kaya raya, ayo. Wow, teu meunang aya gangguan sautak saeutik, capek hate teh. Sakolahkeun ke Amerika, sigana senang teh, capek hate teh mikiran harta, mikiran anak. Sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa, bisa nyeun usaha deui, capek. Kasieun, dek nyaho-nyaho paeh na kafir. Siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang, padahal tersiksa. Moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran, moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Dek ditenden di mana ieu iman kiai? Lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha? Muridna deuk kumaha? Nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan, eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya, nu masaltankeun kadinya bapana, eta mah geus bae bapana tololna ge. Di atas tolol, ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta. Mbahna tolol maksudna. Atuh kiai ge kos kitu. Ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya. Awas ya, kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina, aju terus ka muridna, naudzubillah min zalik. Cabut anak. Boleh pesantren ge kiai modal kos kar itu. Ieu Quran tah sigade. Ulah tah. Geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae aya ieu bae talar. Iqra pohoan bae, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, Iqra 'allama, Iqra bismi rabbik, Iqra. Cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae. Imam blon ya imam ya. Gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya. Masya Allah deres tamah masih kene baca Fatihah ya imam teu baca Fatihah. Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh lain naon sih mah nya ge bingung emang naon dia bingung nya ge tah aya nu di tukang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tambah tahlil tolol. Iya gara-gara teu boga pamajikan kos kitu. Madak imam teh hiji nu kasep, 2 nu boga pamajikan, 3 nu sugih, 4 nu pinter, eta syarat jadi imam Jumat. Maksudnya supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawah geunah. Kasep bacaan anak bagus, pamajikan anak gelis, bila perlu 2. Oh, zaman. Sugi, jadi jalan teu loba pikiran. Ngimaman teh khusuk, sholli fardhu Jumat. Allahu akbar. Ngeunaheun kan tegep. Ieu imam anu bangsa, komo teu boga pamajikan mah. Kan aya dina hateun aing ira kawinnya, ira. Geus lah jadikan imam kos kitu mah. Makruh. Atau apa majikanna jore atau engke kan lamun aya nu liwat galis jadi teu akur jeung nu di imah cek cenah teh fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum
ulang ngajadikeun he urang mah deuleu kafir naik baby band. Waduh tah ku sakieu bae ge doraka sia doraka malah tujib ka amar berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus. Waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka teh ulah aya cek segitu malah tujib ka amar malah ulah mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula aya encek itu lewat naik Lexus ulah di dalan nyana ngelaksonan net apa lo laksonin gua apa lo lewat aja nggak usah klakson kecuali mobilnya kasih gua wah tambah jahanam nih bae ulah urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah ieu jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya cekna teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ye ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta iya bejakeun bener aya terang-terangan langsung bosna datang di dan lantaran nyupiranna bagus segala rupa namun aya karusakan bagus manyana dibujuk tak ku bosna di Jakarta enggak bos lu dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir enggak boleh sopan-sopan bos hebat aja lo bang urang rangkas coba dibayan bang yes lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lo lu gua nggak kasih gaji lo biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetin bosnya kagetin kita iman torojol datang nambahan ka dia masya Allah hayang saja nih aja ku ari nu sugih atuh sugan barang eureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran masya Allah nang saya nang Allah teger kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir kuari jadi musuh bahkan jana geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing batur ge ku aing dicacagan sia urang rangkas masya Allah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ka anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surga na engke di akhirat tinggal meuleum na bae tinggal dibeuleum diojaikeun di neraka urang makan ieu di dunia teh urang mah sempit kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka sempit sote kahalangan ku larangan-larangan ketika urang dek mabok aya ayat haram tiga urang dek judi aya ayat haram tiga urang dek zina aya ayat haram tiga urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar nyana ngomong sorangan mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana aya daging anjing
japuh geunah nyana sorangan da eta kan hebat eta tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram tadina daek judi barang ngaji haram pager tah ngaji teh jadi pager tah wari kosu sempit di pager ku larangan korenganan merdeka pikiranana jadi indah masya Allah karim nikmat terasa aya nu ngaping urang aya nu ngabimbing urang teh sebab naon eta teh tadi ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji nang nang Allah kamari daek keneh kredit kuarin teh lu itu geus bisa di oper kredit nyieun anyar deui teu beres jelema Masya Allah larangan nginget jana aing hirup sampai sapeting 24 jam di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah ketika goplah ngerekanan diri sorangan ai awak sia teh cek wali pasti poho ka Allah detik eta menit eta jam eta aya naon sih sia waliullah geus jarekanan sorangan kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah ieu kunaon ieu di antara 24 jam digunakeun pake naon potong sare potong leha-leha dan lain ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung ku urang ai kan mah awak bolona teh bolona atuh goblok ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak goblok badan sia emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut aing meuli di Ciseap sia awas sia dipencit sia ku aing hayo memeh mencit sia mencit tatangga heula sia ku aing apa jadi blok ada tuh ya nah ieu nasehatan awak nasehatan 24 jam per hari kuari umur sia geus sabar umur sia kuari geus sabaraha awak geus aya cenah 70 mah atuh sia can bener-bener goblok itu sia huis geus di luhur geus dihandap je atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan ieu nasehatan awak urang ih kumaha lalakona ieu teh sia singgal sajeungkal deui ka kuburan iya maksudnya masalah tamah ada kawin mau masalah kan iya permasalahan ada can khusus sholat can khusus sholat itu aya aturan keur sholat nya main HP keur sholat diasupkeun deui mantas mun bisa membeureun keur sholat ya cara mah order karung goni ya Allah ya Gusti nah iya renungan makin membaik ke kadituna makin membaik nah horenganan iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir ulah kabong beroy ku anak-anak kafir umumna majang urang kabehan lain ti kafir be horenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasul khoti atin Kangjeng Nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia
geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil guru mias Arab bisa nya ya mah patali jeung sarafna edan jadi saraf sepuguh alfiah johar makmum hadis Kanjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abu Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun pibagusin nu jorena nu mana menta disumbangna iya tuh dukung doakeun pibagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu Bandung nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jamun jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun kurang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain eukeun ka ditu maksudna teh kayak berkat doang tuh nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar nyaho naon cenah eta naon ayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong beroy urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh geraheun Masya Allah Nailah Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegar ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh hanas keur hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu di dunia
loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pesantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyin pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah ban maje iya kurang kene iya keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba beuseun we saja kayak lamun kurang ka karkai kadiekeun we duit teh cekel ku aing asana ya asana maka keramik ya asal geus duit dicekel ku jana be atuh geus beres dipake dagang heula Masya Allah istidraj ya harta sih ada harta lo baca lemah anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel lo baca lemah anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel lamun kibar siso geus jadi waliun min aulia ilah 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunia di pemerintah datang nyumbang nah guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atau dunia mah di tangan sakit tuh di tangan sakit juga saya tulisanana mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kuai tah mah kitu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat cenah salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ke panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia na capek urusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun gabe aya mukminuna di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati be kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana be teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teu saeutik-eutik acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi wow luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping nyana weh pakai samping pakai kopiah tasbih mawa kafir padahal kafir ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang dek kaluluhkeun urang ke satu saat
urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah malalagaan. Ke geus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang. Urang Banten emang kumaha gitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haug ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha gitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Puguhnya rumah Banten mah. Iya, tugas mana Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun, sama kakarak lalagaan doang. Awas, deleukeun coba lamun Banten geus turun ke Jakarta, membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus ngasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula, coba. Tapi boga sejarah Banten mah, ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Bakal perang deui jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria. Ngan aing meme perang deuk lelempangan heula ka nagara dia. Ku aing deuk di deuleu di nagara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus kadegetan. Ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna. Kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha. Jang kepentingan Jawa Timur, Jawa Tengah, jeung Jawa Barat sabaraha. Misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung, bergerakna di mana. Kita kudu nyaho tah kiai tah kos kitu. Besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya. Heuh kadeuluna hebat jasa, aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu. Ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah. Horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarang-karangna. Tuh si eta dan si eta. Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kumaha tuh si eta jeung si eta awan ieu Indonesia teh kajen teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nya nama kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam, Jerman loba anu asup Islam, di Inggris loba anu asup Islam. Kejadian perang Baghdad, kejadian perang Suriah, satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa. Di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam. Perang teh ibadahna seperti kos kitu. Embalayah ku anu asup Islam teh. Ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid. Ka urang mah teu pati rame kan. Di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid. Di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu. Lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang. Ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan. Masya Allah. Padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba. Orang gedean ke arasup Islam. Di nemantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
eta kamari seputar bulan Mulud tunggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU. Oh masalah ieu mah keur cari talal hak, ieu mah keur cari talal hak. Oh masalah teh mah meulem dengan motifna mah jadi tambah politik ieu tambah kos kitu mah lain meulem la ilaha illallah na lain. Ngan berani teh meulem la ilaha illallah. Kunaga mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh. Atuh geus bae teh kudu dibeulem. Politik pada tangga kos kitu. Politik pada tangga kos kitu. Teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah. Bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia. Tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Nu kudu diagung-agung, nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem. Politik jahatna datang ka kos kitu. Oh masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika, dikibarkeun di RRC, dikibarkeun di kitu Moskow, dikibarkeun di Turki, dikibarkeun di berbagai negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Endek aya naon sih di Prancis, di Inggris, di Belanda dikibar-kibarkeun. Serentak ya dia berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diurang. Nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah benderana. Aya ceramah di Barawa nya meuli. Aya ceramah di Barawa eta nang saha eta? Jahat TIU asup ka urang atuh nya huru ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun. Dikieu-kieukeun lah kalurah ge lah rah nih. Lah enggak boleh. Ye. Cak urang aing aduh ngaladenan salah. Camat ke camat banget dah ya. Bila perlu nyerena di kairung camatkeun. La ilaha illallah. Maksudna nang saha eta gerak sorangan. Wallahu alam dibalik ieu. Kula ge sok renung bae. Ji aya naon sih ke budak-budak leutik, mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beren budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh teh kitu bae meureun. Ye, cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem. Eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah. Atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakeana naonan atuh bake dadaekan. Kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh. Steril atuh. Ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang. Tuh kaget sia kan. Aing ge kaget. Lau yaziduna maljan lau magharatin lau muddakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan tunis cayanya datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat arara supliang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallahu ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yujmaun gegerahan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir deuk ka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna tah law yajiduna maljan law magharatin law muddakhala
lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Nu mantap kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja, andek ngajadikeun malja tempat fungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia. Pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikiranna kan seperti eta. Pemikiran kafir teh seperti kumbung-bung na paeh. Reagan paeh bae, Jimmy Carter paeh teh jan, paeh jan, Bush paeh jan, modar, tinggal Obama, encan sama, encan, bakal lah, paeh sarua bae, John Kennedy baheula aja paeh, raja anu luar biasa diktatorna, paeh sarua bae, pararaeh kabeh. Ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara. Maksudna ketika aya kericuhan, peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG hararese. Pernah kejadian astronot teh bareng datang ka luhur haus. Neangan tukang roti, Masya Allah, jana ini aing bisa paeh di luhur. Masya Allah, dikirim di handap ka luhur, pan eta ngirim roti ka luhur, biayana sabaraha miliar sakali geder. Ngirim roti doang. Wah, cak Amerika aing kewalahan geus kieu mah tuh. Deh. Eleh ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda, dia kapal di luhur, kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda, ini siapa yang dagang? Ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang. Atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh. Atuh langsung nyana instruksi, langsung ka ieu non gara-garana itu pilot. Balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. Ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep, masyaallah. Nah, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal. Diketrok-ketrok. Muslim. Es. Cak Belanda. Waduh. Mangkani anu nundek di bomna benda. Nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep. Nundek di bom teh kiai muslim lah. Prak dagang es di luhur. Balik. Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae kita luhur. Gesan cek Amerika gesan. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyeun Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran. Dari bari gideug kieu. Jauh kene teh ka Banten. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. Lamun resepna can karena Allah, marahna can karena Allah, walaupun eta make sorbana gede. Di mama di kiai eta encan jadi jelema kasurupan setan ke
Kiai resepna kana sugih teresep ka hartana lain karena Allah, kiai setan. Tokoh masyarakat resepna ka jelema teh kana hartana lain jelema, setan. Lamun aya kiai resep ka pamarentahna karena Allah tapi resep kana bebereanana, kiai jurig. Ustad momonon. Saya kemarin orang dengan kiai bener-bener kiai. Itu cenah itu kiai gimana termasuk aing sarua. Aing kiai momonon ieu sebenarnya mah. Saya kemarin orang dengan kiai. Jak wari wa kiai asli ku deket jeung pamarentah resep kana bebereana lain dek berjuang. Resep kana sugih lain resep kana jelema karena Allah na ndek dituduhkeun eta mah resep ka hartana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah karena bantuanana. Resep ka seseorang teh lain karena Allah karena kehebatanana. Lah nu kos kari itu jurig moal bisa dituturkeun jelema kos kitu. Sebab engke lamun resep kanu sugih, resep ka hartana ketika teu dibere ngomongkeun. Sugih ongkoh bebere anti lo, teluh bae kitu ku aing. Tungtungakan kiai neluh nu sugih. Tuh, datang pejabat sekali dua kali, goblok tah mah pejabat. Datang ongkoh mere henteu ka aing. Sakali aing ka ditu aing ditangga doa dibere ngan 300.000. Sapira 300.000 uang transfer 300.000. Aduh, kata kiai itu beres bos gitu. Ente karena Allah. Resepna ka pamarentah masalah resep teh lain karena bebereanana, lain karena jabatanana. Resep teh ku peduli na ka masyarakat. Aing dek bantuan, ilu dirinya berjuang. Sakemampuan aing, takara karena Allah berjuang aing mah. Caranya anak. Ketika nyana mere, ulah diterima ku urang. Aing leutik mah. Siapa sok aja ya tungtungan gitu teh teresep aing mah. Ulang geus. Menyatakan ulama, ieu mah neuk ngabantuan, urang berjuang, ieu urang rarapi. Ieu negara urang dititah ku Allah sebagai pengganti kolot-kolot urang baheula. Ieu urang rapihan jalan, ieu urang rapihan jalan China, ieu urang rapihan kebersihanana. Melibatkan instansi kan berarti ulah yang dibere yuk urang babarengan lillahi ta'ala lantaran aya dalil-dalilna atuh mah teu kunaon tapi teu rusak sana jadi resep ka pamarentah ge ieu mah resep ka pamarentah teh hayang dibere hayang kapake ketika teu dibere tersebut nah eta mah cilaka tah nu kos kitu tah tapi di urang mah eueuh sih kiaina nu kitu mah maksudna nu hayang dibere mah eueuh kabeh ge karena Allah. Kadeleuna kiai di urang karena Allah geus aya bisa kitu geus alhamdulillah. Cak kiai pugun teu. Atuh aing nyaho ieu. Hese anu karena Allah hese. Masyaallah. Aya Kangjeng Nabi musyarat benduna reda benduna sama sekali walamma sakata Musal ghadabu ketika reda kabenduti Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ieu teh lamun cek tukang bayan mah nu kos kieu ngaranna majaz dan majaz akli mata wujud dan majazun akli wujudat isyaratun makniyatun jadi cicing mah kapan kuduna kana ngomong sukut uskut la tatakallam jadi ngomong bahasa sakata mah ai bendu mah pan lain ngomong gerak jero hate geus ngaisdadkeun makna sukut kana godob isdadu syai' li ghairi mahalihi puyang tagajeun geus kitu puyang ngaji geus kos kitu geus puyang mah kajeun buku mah
Jadi berarti majaz akli geus wa tawjida majazun akliun wujudat isyaratun makniyatun, berarti ieu isyarah makniyah. Carana kumaha tuh? Ari isyarah makniyah mah beda. Artina ditutur musabbah, dipikeun musabbah beh. Tuh. Jadi ieu ge godog teh ya. Musabah disarupakeunana itu seakan-akan godog teh jelema. Seakan-akan jelema godog teh berarti godog teh ieu teh manusia insanun anu osok ngomong ngusok cicing nu mantak dibahasakeunna walamma sakatal godobu. Ye jangan besi puyang atuh aing ngomong puyang tuh manusia nu teu ngaji santri ge ngaji puyang. Eta ngaji hese na ngaji teh kos kitu ieu keur carita hese na bela lamun diteruskeun ja hese anya pohoan bu ngaji eta kos kitu. Jadi lamun ku ahli bayan nu geus ka implang ngaistankeun mana sukut bahkan biasana uskut la tatakallam cicing ulah ngomong. Jadi ulah ngomong teh sukut sakata zaidun cicing bae ki zaid sakata amrun cicing baik ya amrun. Nah kuari mah sakatal godobu godoba papan lain ngomong marah. Jadi kuduna lain sakata nu mantak di dia ditafsiran ku Imam Jalal sakatana bimana sakana. Ente deuk mana sakata bimana sakana istiarah keneh sarua bae. Tuh kuari berjalan dina fiil. Berarti wa in jarat pipilin au pi harfin au mustakin fatabayatan tapi tah mangancang nasta'il leutik kitab nasta'il mah leutik ngan ge 2 lembar bari ngising ge teh mah katalar kos kitu mah tuh bari ngising ge lain katalar keluar bener. Itu geus teh atawa sakatana geus bae bimana asli cicing teh cicing tina ngomongan godobna berarti di mana insan babari atuh. Oh, jadi untuk dikukumahakeun ge ari kuno geus ngaji ilmu bayan mah jadi bae. Jeung eueuh salahna deui. Geus teu katara dina salahna ge. Mantap kiai mah kadeulna bener bae padahal masalah. Tah ieu badak dipondokkeun mah santren keuna nyahueun bisi salang ke aya bahasa-bahasa dina Al-Qur'anul Karim. Urang kan tita merenung hari urang merenung na langsung tina tarjamahan bae mah tilok datang ka hate coba ge urang renungkeun make bahasa nu aya dina terjemahan teu harti kulo ge sok maca terjemahan teh isi kiamat terjemahannya ku aing bege teu harti kumaha ku batur nu bodoh apa aing nu pinter ieu sebenarnya. Arti segala iya arti kerana tangan rada lumayan doang, rada lumayan jang nyimpul-nyimpulkeun. Adapun kepanjanganana tuh hese kudu diaji tah Pak. Tuh. Barang reda mangsa kata macicing lain reda sakana. Berarti tiis kabendu Kangjeng Nabi Musa teh lantaran bendu nagekan karena Allah. Ketika geus nyaho alasan-alasan Kangjeng Nabi Harun anu dipake kebenduku Kangjeng Nabi Musa kuari geus kanyahoan ternyata teu salah ieu nu jadi lancik teh horeng lain teu berjuang ngan horenganan innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani horenganan teu nganggap kaum teh bakal dibunuh Kangjeng Nabi Harun. Dirangkul beres dirangkul didoakeun reda kuari kebendu teu aya bendu masyaallah cepet jasa urang mah lamun marah ka hiji jelema ka bawa paeh urang mah tah marah teh ka anak bae ka bawa paeh ka anak ka kakak ka adik ka bawa paeh emang meureun urang mah jurig balulu di jerona ieu mantak naon sih hampura atuh kasalahan hampura tangeunaheun mantak urang mun boga batur sering hampura geunah anu telok belikan tuh dek hampura tahunan ya sebab baturan ongkoh tapi haju ka dituna pisah teh mah teu bagus tah kos itu neangan babaturan anu salah masalah kayak ngahampura malah mah nya ngahampura nya bari mere geunah teh kos kitu
Waalaikumsalam. Aduh, kamari ente marah ka ananya. Aduh, anak hampura. Iya eta mah ngampura geus lah, urang silih hampurakeun. Eta naon teh bungkusan? Tadi di jalan ka dieu neuk mentah hampura ngaranna ge ieu. Tah, meuli jeruk tah. Sabaraha tah aya sakintal. Masyaallah. Ya, ulah bohong mah geus tah mah geus bae. Ulah dibagikeun ka sasaha dahar bae ku ente sorangan. Tah sarua aja nyungkun teh mah. Ya Allah. Nah ya, barang Kangjeng Nabi Musa reda tina godobna anu tadi lo yakni Taurat pamere ti Gusti Allah anu panjangna sababaraha kaul diantara 7 meter diangkat dialungkeun ku Kangjeng Nabi Musa jadi pecah ku Kangjeng Nabi Musa iloh anu pecah teh tadi dicokot deui geus reda ku ari pan tadi wa alqal alwaha barangkeun eta kitab Taurat ku ari kan geus eueuh marahna akhadzal alwah allati alqaha cokot deui ku Kangjeng Nabi Musa di jero kitab Taurat ternyata horenganan wa fi nuskhatiha hudan isi kitab Taurat aya pituduh nuduhkeun minad dhalalah tidak kasasaran nomor kedua wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun jeung dieus-eusina di jerona rahmat ka jelema-jelema nu sieun ka Allah sebagai pangeran. Atuh sarua jeung kitab Al-Qur'an. Di jero Al-Qur'an teh hudan nuduhkeun Taurat ke sarua. Nuduhkeun tentang perpolitikan, nuduhkeun tentang perekonomian, nuduhkeun tentang perbudayaan. Aya kabeh dina kitab Taurat. Al-Quran ge sarua hudan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan ulah neangan kitab hararese atuh Al-Quran beja geus jelas Al-Quran mah tilu bogana ti Gusti Allah dibaca panghareup nah deui alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin maka neangan kitab segala ka toko-toko kitab nu ala lajur kos kitu. Geus kitab eta mah. Al-Qur'an. Ulah hese-hese. Neangan perpolitikan, baca Al-Qur'an. Akur henteu jeung politik nu aya di Indonesia. Mun teu akur, engke di akhirat tanggung jawab. Tinggal sakitu bae hudal lil muttaqin. Urang diceritakeun perekonomian baca Al-Quran imimiti urusan jual beli hibat-hibatan urusan-urusan roh nu gade menggade dan berbagai-bagai muamalah geus aya dina Al-Quranul Karim hudal lil muttaqin ketika mana tah akur jeung Al-Quranul Karim tinggal tungguan main ke di akhirat udah hese-hese tah kredit atuh geus aya jadi dina Al-Quranul Karim aju kredit model ente akur henteu jeung Al-Qur'an tinggal ditanyakeun ka kiaina kiai anu bener lamun kabeneran kiaina anu teu make Al-Qur'an atuh sarua bae eta mah disakompet daunkeun dihijikeun ke di akhirat dia teh Al-Qur'an hudal lil muttaqin ulah hese-hese deuk naon deui perpolitikan baca Al-Qur'an perekonomian baca Al-Qur'anul Karim perbudayaan baca Al-Qur'anul Karim hudal lil ay muttaqin geus kumaha alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum pan ku ente sok dibaca mantak terus bae unggal ngariung ge malah mah dibaca ngariung dibaca segala dibaca eta teh supaya asup ka jero hate ya bupati ge mun ngariung maca eta gubernur mun ngariung maca eta PNS mun ngariung maca eta camat maca eta tapi nyanangan maca doang disungut doang teu asup ka jero hate dibaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin oh
kitab Al-Qur'an anu agung teh horenganan sebagai pituluduh ka muttaqin. Namun bener-bener nuturkeun Al-Qur'an berarti nya muttaqin teh jelema nu bakal diasupkeun ka sorga. Lamun henteu nuturkeun kana Al-Qur'an berarti lain muttaqin anu engke di akhirat bakal ka neraka. Tinggal kitu doang. Berarti dibaca ku para pejabat horenganan nya maca tapi teu make horenganna bakal jadi ahli neraka sakitu doang. Masalah baca ku sia sambil ngariung Al-Quran geus kieu bae sia ngan maca doang diketrok sia ku aing dikerekam sia ku aing tuh urang mah sakieu mah alhamdulillah ku make atuh rada deureus bae kitu osok make ya setengah-setengah lah ketika dibere jaho haram tama ca Quran ge ulah urang heula awewe kudu peureum urang beunta bae tah sia komo lamun ngongkong terus malah mangarep-ngarep ngararongkong kabeh iya hudan nuduhkeun kitab Taurat geus aya kabeh dina kitab Taurat aturan berpolitik, aturan berekonomi, aturan berbudaya, bersosial dan lain sebagainya. Terus kitab ti Gusti Allah mah. Timimiti kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, datang ka kuari kitab Al-Qur'anul Karim. Jauh. Sarua hudan minad dhalal. Nomor kedua rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Sebagai kadedekannya rahmat ka jelema anu sieun ka Allah dirahmatan ku Allah urang kuarikeun sieun ya ka Allah nu mantak diuk ngaji ge ieu teh sieun ka Allah hayang nyaho Allah teh kos kumaha mun bisa mah kadeuleu Allah teh mun bisa ngan kulantaran teu bisa karasa ge can bisa atuh bebarengan jeung nu geus boga rasa nu boga rasa ge teu kanyahoan di mana bae geus lah tuh ngadakeun bari ngopi-ngopi gitu bae lumayan kan Masya Allah di luar mah pan ieu ngaji teh ngopi ongko ngaroko ongko nyaplek ongko emang aing teh nyaho dah cenah so amat kiai nyaona di mana ai urut ngajina loba cangkang pan eta urut sia meureun kacang ambalaya bacang ambalaya pan eta lamun lain urut sia sinaon berarti kan sia salila ngaji nyaplek terus ye aing mah ngaji sia mah nyaplek sarua jeung anu nyayomkeun aing kiai mah kiai kena ngaji aing mah aing barang dahar pan tolol eta jelema kos kitu ieu mah keur carita atuh kajeun ganjaran mah meunang bae nyana meunang urang meunang atuh masalah mah keur carita doang ngan nyana mah saparapat lah ganjaranna lah aing usul ka Allah Donsi ulah penuh atuh mah ieu aya di majelis mah nya diakurkeun jeung nyana bener teu. Tuh siapa akur bae. Geus sia geus sebenarnya hayang barang dahar teh. Ya Allah. Ieu hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Setelah Kangjeng Nabi Musa kuari merenung Kangjeng Nabi Harun teh selalu nuturkeun Kangjeng Nabi Musa renungan Kangjeng Nabi Musa teh ngerenung tentang kaumna anu aneh Kangjeng Nabi Musa teh cikene berangkat perang jeung Raja Firaun dibawa ke arah tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya penuh kaum teh datang ka nyebrang ningali mujizat bahkan nyana melaksanakan milu di jero mujizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tapi ternyata kakarak ditinggalkeun 40 poe bae ge aya Musa Samiri anu nyiptakeun ijo anak sapi pedet kunaon ngagelok ieu kaum ku babari amat cek Kangjeng Nabi Musa direnung ku Kangjeng Nabi Musa teu eureun-eureun masyaallah karim nuduhkeun jelema supaya salamet di dunia wal akhirah ternyata teu gampang 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari terus bae merenung
sampai 40 hari Kangjeng Nabi Musa merenung. Eta teh sambil puasa Kangjeng Nabi Musa, sambil teu pernah luput tina tatahur bebersih. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi Musa make baju nu bersih tina najis. Tafakur ka Gusti Allah, renungan ngerenungkeun tentang kaumna anu nang hese capek dituduhkeun nauhidkeun ka Gusti Allah, ternyata dengan mudah ngagelok. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa, Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu menang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba. Kangjeng Nabi Musa ngasrup ternyata bener ayat 70 urang. Masya Allah. Tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70. Sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah ya Rabbi. Kumpulkan coba nu 70, coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu diteangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi ane kapedek 10. Kade cek, kade anak muda Masya Allah ya 10. Sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda. Kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek dibeat dek dibawa munajat. Aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot. Nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum. Janggot bulu jarum. Budak kuari mah teh nyaho bulu jarum. Ya teh nyaho ka manukan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa bae tuh. Kut. Aju cek nu kadua pen. Anu udah kata aing dulu aing mantas aing boncit gitu kan baheula budak kuari mah teu nyaho kuari mah meuli bae manuk boga duit teu boga duit maling tarono ajawan gula mah aja kajawan jasa jujurna aju kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna oh di tangkal anu sana bisa naik coba naik ke 5 poin naik, oh geuring geus endogan, sabaraha endogna, kakarak aya 2, ke saminggu oh geus endogan, sabaraha endogna, aya 5, oh kuari keur dikereman, tuh, baheula mah. Mun aya 5an sering hiji, lamun aya 5, kebeneran dieu teh ngan tiluan, engke 2 nu hiji saurang, babari baheula mah. Terus dikereman didaontongan. Haju dicirian, ditangkal mata, kue make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga. Batur ge datang ka dinya, oh geus aya nu boga nyaun, jujur jasa baheula mah. Geus aya tandaan tah tangkal, aya manukan di bareng di deuk geus aya nu boga tah tandana. Geus teh daekeun. Masyaallah eta nikmat amat hirup di zaman eta tah. Zaman jujur, kuari. Ya Allah.
Masya Allah kari jujur jasa terus tidak benar tidak kakarak borosot tidak kakarak megar tidak deh geus aya bulu jaruman Masya Allah kayak kadieu deui geus aya bulu centong budak bari teh nyawa bulu centong pan nah kuari di dalam deui geus hari Swiss tinggal tere dihiberkeun alah set dibagi tasya dua tasya hiji ya Allah ya Rabbi eta ngeunaheun jasa beurang aju urusan parab da geus ya neangan parab atuh heuh ge ieu aing neangan parab keisukan aing keisukan itu ngeunaheun jasa eta zaman jujur jasa tidak ada korupsi saat itu ieu anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah aya ma'rifatullah di jero hatena jadi kolot dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah kolot eta teh mentak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak sewaktu-waktu mah ngora sewaktu-waktu mah kos budak eta teh jelema lain sambarangan lamun aya jelema kos kitu ka eta lain jelema sambarangan dua barangan eta sebab nyaon eta kumaha keur mantengna hate lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen ku kumaha ge kajen ting budak belasan tahun kolot bae lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui biasa deui bae itu no problem biasa hese aju nyana bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara manca wali kos itu utama urusan rahasia bogoh nage lain bogoh cara ente Masya Allah dadamelan Allah gelis amat tuh muji syukur ka Allah nu jore jeung nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we mudah-mudahan we bogoheun ka aing tuh kan saya pajar bener bae tuh henteu saya pajar bener bae deui kos kitu tah ieu tapi guys kumpul 70 dah saparantos saya 70 Gusti cek Kanjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadana pohara jasa aju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon diwarah deuk diwarahna ku sebab naon cek Kanjeng Nabi Musa lantaran nyana cicing bae saat batur aribadah ka anak sapi lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah tapi nyana tetep bae cicing bae ngan nyalametkeun diri doang maka nu 70 ajak ka Gunung Tursina ku aing deuk diwarah cicing bae teh bahaya Masya Allah Gusti nu mantag 70 teh kumaon gitu pan ayat 12 Sabtu 12 golongan kan umat maneh ayo sagolonganana ieu adalah genep lamun sagolongan genep 12 10 bae kali genep sabaraha 10 kali genep berapa aing nyaho atuh anu babari teh kos kitu mah tinggal lu 2 kali genep tuh bener pinter dah nah jadi genep 10 jeung 12 sabaraha 72 Gusti sedangkan Gusti nitah teh 70 golongan abdi teh kapan aya 12 sagolongan dicokot genep ieu kan leuwih 2 ieu kumaha Gusti nu 2 nu hiji ngaranna Kalib
nu hiji deui ngaranna Yusa eta mah antep ulah diajak munajat. Kunaon Gusti? Aya rahasia ke ditu Kang. Masyaallah. Geus dibejakeun ka Gusti Allah. Nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan. Panjang kuburanna ge. Penerus Kangjeng Nabi Musa. Tah ieu dongengna tah. 12 golongan, satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu. Ternyata begitu genep lain 70. Sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70. Barang dihitung mun sagolongan genep aya 72. Usul Kanjeng Nabi Musa nu 2 kumahakeun sedangkan ieu kan 72. Gusti nitahna 70 antep nu 2. Aike diantep kumaha? Eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja. Waduh. Cak Kanjeng Nabi Musa pohara. Setelah kumpul tina genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa. Instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina. Aduh cek Yusa jeung Kalib mah nya si Bakam itu bisa diajak munajat. Ieu instruksi ti Gusti Allah. Teu bisa. Tetep pangusulkeun ka Gusti Allah. Ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul. Masa sih? Pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun. Diusulkeun ku Kangjeng Nabi Musa. Gusti nu 2 ge hayang milu. Kudu kumaha menanganina Gusti. Cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujungna mah kapan menang rahmat jeung ridho aing. Sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu maja ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae. Nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah.